لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلى حضرة القدس الكتاب يوم الدنيا أصبر حالي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai. Pengumuman pada asmanya. Babu marfu'atil asma'i al-marfu'atu sab'atu wa hiya al-fa'ilu wa maqulu ladhi lam yusamma fa'ilu wa mubtada'u awwaluhu wasmukana wa akhwatuha wa khabaru inna wa akhwatiha wa tabi'u lil marfu'i wa huwa asyi'a manatu wa nahu wa tawkilu wa badalu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i al-ibab wa martelakeun pirang-pirang kalimah isim anu diropakeun. Al-marfu'atu ari pirang-pirang kalimah isim anu diropakeun. Eta sab'atun ayat 7. Wahia sareng ari itu sab'ah. Eta al-fa'ilu hiji fa'il. Wal maf'ulu sareng kaduana maf'ul. Oh, sok. Beban duduk juga ada biasa. Alladzi anu lam yusamma hanteu disebut naon fa'iluhu fa'ilna itu lagi. Wa mubtada'u sareng kadiruna mubtada wa khabaru sareng khabar mubtada kahiji 2 3 4 5 dan 6. Oh ya. Wasmukana sareng ka berapa itu? Hah? 1 2 3 4 5 kalimana. Wasmukana sareng kalimana isim lapad kana.
Nya opat ini mah 1, 2, 3, 4, 5. Wa akhwatiha sareng babandinganana 8 kana. Wa khabaru inna sareng kagenepna khobarna 8 inna. Wa akhwatiha sareng babandinganana itu 8 inna. Wa tabi'u sareng katujuhna isim anu lil marfu'i kanu diompakeun. Wa huwa sareng itu atabi eta arbaatun aya 4. Eta arbaatu asya'a aya 4 pirang-pirang perkara. An-na'tu hiji na'at wal 'atfu sareng kaduana atap wa taukilu sareng katiluna taukid wal badalu sareng kaopatna badal. Nah sakitu heula. Nah sareng Bismillahirrahmanirrahim. Sapartosna kamari netelakeun kana amil nawasib sareng amil jawab. Amil nawasib teh eta aya 12. Aya 10 teh kabagi dulu. 2 hiji aya anu dari sorangan kaduana aya ku anu disimpen. Anu kudu disorangan saberiti 1, 2, 3, 4 aya anu disimpen aya nabi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selena berarti ada 2 heula. Aya 10. Baru 2 ya. Ayo jawab itu kamari ada aya sabaraha? Aya 18. Kabeh nama salapan. Belah jeung 8 naon? Iya, terus kamari kabeh bahwa di sami kotor 2 aya anu ngana soena jadi bukan kana pikir. Ini bukan kana pikir do. Ada bukan kana pikir di aya tuh. Cukup aya kana kana pikir 2 aya 4 ke 13. Tuang nipu ya, nipu itu. Nah, selanjutnya, ayeuna urang netelakeun kana kalimat isim. Ngeneamut heula urang dina bab idrob. Paling asma'i min dalika arrob wa nasbu wa lu wala jalima bahwa kalimat isim teh sok aya isim anu liro, aya isim anu lija, aya isim anu lija bareukeun asok teh aya isim anu lije eta kok dikir. Lamun di kalangan ilmiah nyebutkeun nasab teh karang nasab balik di awal. Bagaimana Arabia kalau tidak apa. Lamun khopat jarang ngomong khopat tapi jar.
Nusarajangan itu. Jadi kondisi apa ya? Lamun jabar berarti nasab dia, lamun jr berarti khopat dia. Bahwa huruful khofi ini terkenal mah tapi cara sebut huruful khofi tapi huruf jar, ya. Dan sebut huruf khopat kerajaan dipakai nama tapi disebut di loba dipakai nama huruf jar kenal jr itu. Tak kalau dalam pertanyaan Bapak Monsoni, umat dalam santri. Hari eta kita pilih kalau isi menusuk di rapatnya sampai ini Monsoni. Oh gitunya, sohon. Sampai ini saya. Jadi Bapak Monsoni itu baca, dari dia umat bacanya, babu ambil asma. Hari ia babuan materakan. Pirang-pirang isim anu diropakeun. Sabarahi cenah Musoni almarfuatu sab'atun ari isim anu sok diropakeun teh aya 7. Nah, berarti di mana aya anu 7 pasti eta teh isimna waktuna waktu roba. Jadi di mana-mana gambaran orang oyongan nyawa kalimalis anu diropa eta ayatun dari alutun kalaban kananis anu diropa arinis anu diropa eta ayatun anutun eta kalaban bagianis anu diropa bagianis anu diropa sadaya eta ayatun apa itu ayat 7 mana cara usulnya kalau 7 ini? Oh iya itu mana? Wahia sarang itu sama al-fa'ilu biji fa'il. Jadi dia mana karena pakai. Jangan dalam tanda apa yang namanya mana? Ukur sekarang iklan dulu contoh. Hadirlah gebiar Ramadan dengan membacakan sholawat bersama-sama contohnya. Pada dalam anu rangka sanu rangkaian acara adalah 1, 2, 3, 4. Encan acara apa? Karena iklan. Nah itu oke encan ngebahas sama karena iklan juga. Kumaha iklan dia kalau kayaknya ini. Tidak kita kain. Nahu jaa Zaidun. Jaa gesakang Zaidun manjaid. Jadi wal fakat samapan al fakat wal qodi samapan al qodi wa gulami samapan gulami. Ja'a Zaidun, ja'al fakat, ja'al qodi, ja'a gulami. Sami ada cara diropakeun, ropak. Lamun Zaidun mah diropakeun kunaon dirinya? Kulo mah jawab isi mufrad. Waduh. Biarlah di bawah pilih ilmu. Ini ilmu mufrad. Nah, berarti ilmu mufrad. Wal patah kan, wal patah dia ilmu mufrad itu kumaha itu? Maka dia al-patut al-pakar atau al-pakayu ilmu kalau berbicara isim elat. Jadilah isim elat isim anu tungtungan ku alif wawu atau ku iya. Kan dia lamun anu tungtungan ku alif wawu iya disebutkan isim elat. Lamun fiil elat mah atau isim mutal lawan fiil mutal mah anu salah sahijina anu huruf teh ku alif wawu atau iya dikir. Lamun isim mah tunggal unggul disebutkeun isim elat isim mutal. Ya aya fiil mutal disebutkeun. Aya isim mutal isim mutal aya fiil mutal. Fiil mutal. Isim mutal anu tungtungna ku alif atawa wawu atawa i.
Lamun fiil mutal kumaha? Lamun sarasari huruf asalna ku alif atau waw atau iya. Maka sepertikeun sepertikeun mana teh al-fatah. Al-fatah kulantaran tungtung aku alif maka disebutna isim mutal. Lamun fiil beda, mun fiil kumaha? Alif fiil nanti alif sebenarnya biasa aya huruf asal. Lamun sulasi huruf asal sudah di fiil lamun rubai huruf asalna opa. Mau ada sulasi atau rubai, mau karena huruf asalna rek fa, fiil rek ain, fiil rek lam, fiil lam nawahi fa, fiil ain, fiil lam fil awal lam fil sani. Ku salasana huruf anu fiil. Nyata al, luai, filual. Maka itu juga bertemu. Contoh lamun dia lamun fa'at. Seperti itu lah kalau Pak. Lamun fiil mutal. Seperti kan? Seperti kan wako. Asalna wakoya di cemre dari mana alif wako atau wakohan berbalik wakohan pak biola kenawan wow kumaha mun isim pas tengah-tengah wow contoh seperti itu mana seperti itu contoh namanya kaulan Masalahnya, tapi kalau isi nanti, kalau isi, tungtung aku alimuliat, itu aku nama, ulang, dinilai alif tetap, karena alif itu disebut anak tajwid yang bandingan kita. Jadi sebenarnya bahwa alifan, ya enak, ain waw dari mana di tengah-tengah, apa yang disebut isi mudah, tidak, hanya di isi mutal malam alif uya alif umum. Dong fiil mutal apa karena rek fiil atau lam fiil ku alif uya asli sebetulnya fiil mu. Seperti kan waqa'a. Mereka dua adalah tengah-tengah contoh seperti kan qala. Atau koma. Tuh. Kamu ditunggu seperti kan apa? Seperti kan? Pak polisi udah berpikir. Tidak lawan si kalau ditunggu. Pak orang pakai apa? Namun alif yang ditunggu belum nabi ya. Seperti kan? Seperti kan? Seperti apa ini kan? Bila mulai jadi yas, fiil tak bangsa olah dulu. Al-fatah isim muka jadi rofana dikira-kira karena dong tapi dia dan dikira-kira karena maka dina mahal dong mahal wal kodi ja'al kodi asalnya kodi dibijan domah dibaca al kodi gula biasanya gulamu asalnya dari asupan didobatkan karena yang udah kali dibaca gula saling ropa sanajan di DR al-fatah ropa sanajan di bak ke al-qoli ropa sanajan di DR artinya jadi kebenaran satu atau ayat dari panggil pasti ropa. Kalau jawab pertanyaan nulis kumaha fa'il tadi dengan fiil
kabeh kieu tapi apa ya masih nanti dalam dia amal engkau dia amal itu aja bahas nama ilmu akan iklan tuh kan unsur tapi mereka hati ada unsur ada kenal kudu nulungan anjeun kudu nulungan anjeun cik aya payana teh ada unsur fiil kira naon kiraman aya payana teh aya dia payana dia kudu jero amal kalau dilahirkan dia unsur anta unsur kudu nulungan saha anta anjeun ngan pelanggaran ieu mah wajib diteuneun domirna soalnya domir jalan ditulisnya pernah ditulis domir ketika rasa domir anu mustatir wujub domir aya domir nanti ngan wajib katutu seperti yang dilakukan dia jadi apalagi anjeun itu Pak cik anjeun dina panggil dina unsur eta ropa anjeun anu lain unsur ropa kira-kira mah aku jawab mun kajawab kan dibere duit 7.000 itu hiji 2 kilo sayang sekali lebat oke jadi ropa ada satu kain pasti rek aya rek tingali rek tingali rek dijeerkeun ngebuktina di domahkeun rek kumaha pokona pasti artinya betul enggak naon deui sami wala qulu saran kadua maqul alai anu la bisa disebut naon payuh payana itu maqul payana itu lagi nawu duriba jahil itu roman duriba jahil duriba ditekel sajahil ikan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Duriba ditekel sajahil ikan ya lagi orang tulis itu pernah dijelaskan di anak kopi. Dan kira-kira ayam apa ini kau? Mana apa kene? Diberi 7.000. Ya. Anu teh, tetap kenal? Duriba Zaid. Duriba Zaid. Iya deh, ayam maqul anu disebut panggilan. Nya bener. Iya deh keterangan nomor kedua ikan bahwa isim mudhari isim anu jadi maqul anu disebutkeun fa'il. Jik mungkin moal aya fi'il eueuh panggilan aya maqul. Mungkin ya. Mungkin sedangkan hari fi'il mah bagi dua aya fi'il anu lazim aya anu muta'addi lawan fi'il lazim mah fi'il ukur jeung fa'il lawan muta'addi fi'il fa'il aya mah maf'ul itu tah anu disebutkeun maf'ul lain sama fi'il nu jadi contohnya atau jadi pembahasan lain bikin lazim atau tadi tapi nu jadi pembahasan maf'ul aya maf'ul tapi eueuh fa'il kira-kira apa mungkin ya aya pagawean tapi eueuh nu pagawean saya nu ngecek nu kada kuasa dia sorangan kumaha mungkin nanti mungkin jadi dia mungkin dia sabab dina ucapan salahnya kan mungkin mau jadi contohnya apa dia maqulna apa jae dulu
misalkan itu udah beneran kia ya, contohnya cek sapi teh. Pada teh dulu ibadah bingil. Pasti sana skill pasti ayah pak. Berarti jadi pak ilmu lain. Iya mana itu paling tapi mak. Mampun. Ada tidak? Sakit itu lagi mana? Nah, kumaha sekarang gitu. Caranya. Makanya benar oke dengan bedah. Iklan akan perlu dibahas. Kalau bisa nanya ke hari jadi sih orang ini tidak sangat pembukaan. Pembukaan aja itu mah. Kita perlu ngomong ke terang ke itu juga ada pemahaman sahabat sekarang kebanyakan. Nomor kedua kembali ke Al-Quran. Macam Al-Quran itu saya kira-kira. Nomor terakhir ya sadar dari iklan. Contoh iklan kompres. Mana teh? Coblos ya. Artinya bisa sebenarnya Jajang Mulyana berdua, hiji dua, lo, ya kemarin paku mana cerita, itunya paku, paku mana berdua, Jajang Mulyana, coblos nomor dua, pas macam teh si Jajang minuman. Lain dia ya lah. Lu kan aneh. Ningali pamret wadah ngejegir di jalan. Di jalan ngejegir pamret wadah gitu. Urang jelema dia ningali itu. Dia ningali para saha eta jika kira tujuan naon sih eta mah jadi anggota DPR ya. Kurang sekali kelas kemudian ya sih mang dia misi dari gila. Ada jadi seragam iklan pasti ayat berjauh penjelasan. Misi itu sendiri. Kamu harus katakan iklan bisa katakan isi mali isi ada robat tapi di praktek ini malah ayat gam. Duriba kayak. Duriba itu sahaja itu hidayah. Ya seperti duriba itu sangat makulis. Ngomong apa saja? Atau menurut karena terus, susu anak dia. Kyo besok bulan itu susu ini, ini siapa aja? Contohnya, tak ada yang berlaku. Wah, makulis itu terus ya. Nah, ada muncul makulis itu ayam ayam ada. Ngelamun dina kanyakan mungkin aya neunggeul aya lapan neunggeul atau eueuh neunggeul. Tadi ya. Tinggal. Asal kumaha tuh doroba amrun zaida. Doroba amrun zaida. Iya teh, fiil tadinya. Fiil aya fa'il aya apa? Doroba fiil. Kira apa? Madi. Fiil madi pasti. Fiil madina maksudnya apa? Menjalankan kira. Udah apa sih? Jaro. Jaro. Dulu, kayaknya sang guru bagi ayat. Ayat sangat jaya kamu ya. Betul sah. Ya, berarti Umar dan aja. Nah disebutkan dengan Ibnu Fa'il, ketika disebutkan amal qaul lagi lalu sama itu. Maqul, maksudnya katakan maqul begitu. Lam yusama fa'iluhu. Nah maksudnya kita itu ini apa? Ibul fa'il. Ibul fa'il. Ayo mulai lagi sama fa'il itu sebenarnya naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Ganti Pak.
situ kumaha cebil aya isim nu wajib diropakeun. Mana isim nu wajib diropakeun teh? Maf'ul na. Cik maf'ul isim nu diropakeun teh wajib dijabarkeun. Hah? Maf'ul. Dijabarkeun sebenarnya. Benar enggak? Babul maf'uli bihi awamulu wa ismul man subuh. Luy alladzi yaqulu bihi fi'lu kalimati anu dijabar anu kajibaan itu kagau jadi dia lawan jae ceuk dina bab marfu'atul asma jae teh wajib dinawakeun diropakeun berarti itu aya syarat kumaha carana alladzi lam yusamma fa'il cik fa'ilna apa dia amrun amarna kudu dihapus ijazah dibaca doroba titik nawan jaedan kayak bisa terus kayak doroba titik jaedan langsung dibaca aja itu bisa kudu kumaha bicarana carana ya kudu dirobah sirauna si fi'ilna anu asalna fi'il madi mabni lawan kana mabni maf'ul. Tuh, amun cerita baru padina yaqulu disebutkeun mabni majz. Nah, pinahkeun tina mabni maf'ul ka mabni kulantaran jalan doroba teh lamun naon? Fi'il madi, lamun fi'il madi aya syarat kumaha? Duma awal luhu waku sira maqamna ani. Cara kumaha? Duma awal luhu minina kunaon? Minina naon? Don. Don dikakeun. Ayeuna lamun aya jadi mabni maf'ul duma awal dirobakeun naon? Sirona robakeun dibaca duroba. Ngeus duroba itu wa musiro maqobala aki cik aya bahasa wa musiro sareng dikasakeun naon aksara atau huruf qobla aki anu sampai akhir kali atau tutupna baru akhirna wa aya sampai akhir naon rok kudu dikas. Dibaca duriba lamun doroba mah deung lamun bisa duriba mah diteun seperti islam ala yupri digal usuk ila disupri digal ada akroma ngamulia ukrima dimul ada nasoro mulu nusiro dihulu ada contoh pakaha mu lalu putihah dibuka atau dibuka. Nah ya oke nuasana doroba jadi dulibak gitu titik jaya yuk roba aja masih yang jawabannya nah maksudnya nasobat wajib kumaha situ sarana pindah ke si maf'ul anu geus teu boga kana tempatan fa'il anu geus diceun pinahkeun daerah tempat kajeulkeun nah geus itu jaedah dibaca duriba jaedah tah ayeuna mah wayahna si jaedah teh geus pindah ka tempat anu geus didiceun sedengkeun mahal panggilna tempat roba atau nasab roba da sakawe panggilna di mana mah naon roba kulantaran simat geus pindah kana tempat anu
geus dipijeut wayah nasi jae eta anu asalna mah geus pindah ka tempat anu geus di sedengkeun ari mahalna atau tempatna ka ieu teh eta diroba ayeuna mah si jae dan wajib dirobakeun dibaca nanti terwak nanti wak ulus juga berarti perintahnya udah ulus mah mau ditanya wah hanya kalau ulus makan pasir dulu jawab gunakan dulu boleh kakak dua semua berarti hakikat nama jahit lain pak tapi naibul jadi kia di mana gambaran sok tulis teh tulis pan kaya orang waktu kemarin dia lamun aya pieu pasti aya pak aya orang begini aya waktu itu kaya orang di lobang kumaha di mana ayat fi'il mabni fa'il pasti kahareuna jadi fa'il. Nomor 2 di mana ayat fi'il mabni maf'ul pasti kahareuna jadi naon cenah jadi naibul fa'il naibul fa'il itu sekalian status fi'il pasti naon itu artinya jadi lamun ayat fi'il mabni fa'il pasti kahareuna dari fa'il lamun ayat fi'il mabni maf'ul pasti kahareuna dari naibul fa'il tapi yang lain namun disebutkan kayak fi'il madi fi'il mudhari fi'il mudhari kami sakit seperti itu yunsoru keke atau apa kali turun sadari asalnya kumaha yang suruh amrun jae dua kan isim atau diroba nomor katilu yang sudah menulis wal mubtadaku sareng nomor katilu namun mubtada wa khabaru sareng kaopanna khabarna mubtada ieu dihijikeun mubtada jeung khobar ieu dihijikeun mubtada jeung khobar contohnya seperti kemana di tengah ayatnya Zaidun ari jahe wal fata sareng ari pemuda wal qoni sareng ari qoni maksudna qoni teh hukuman wa gulami sareng ari pembantu kuring imuna eta anu nangtung kabeh kabeh teh jahe fata qoni jeung gulami
Lamun dipisah-pisahkeun mah kieu Zaidun qaimun gitu. Zaidun qaimun atau al-fata qaimun. Amin. Lamun awewe kumaha? Qaimatun contoh sepertikeun al-hindu qaimatun. Itu Zaidun hari Zaid qaimun eta urang. Ieu mah dua urang hiji Zaidun mah jadi naon? Modala qaimun jadi obah. Pas lamun mubtada pasti logatan ku naon? Ari. Di mana dia ari? Mun ari logatan ku ari pasti jadi lamun obah eta. Lamun aya logatan ku eta pasti obah. Itu. Beri lah. Tilu dan opat. Mana kelima cara nulis wasmukana sama kali mana diisi lapatkan. Isi lapatkan aja. Contohnya mana dia tekan ada jelas. Nahu kana Zaidun qaiman. Kan Zaidun qaiman. Ya penjelasan. Pada hati kita harus. Karena Zaidun qaiman. Kan Zaidun qaiman. Karena Zaidun qaiman. Mana dia contohnya lapan Zaidun teh isim lapan karena lamun qaiman khobar lapan karena anu kana teh ulah amal yang nanti oke tarfa'ul isma wa tansibul khobar lamun iman ina masalah ina wa ina mah tansibul isma wa tarfa'ul khobar lamun dona tansibul mubtada wal li annahu maqulani la makan hareup cukup aya urang kana heula ieu mah yang mungkin asalna Zaidun imun jadi aku betul aja ya ieu Zaidun mau tada imun kulang dapatkan kalau begitu kan amin lawas anu sok asup kana tujuan mubtada jeung ya itu asup kana tujuan mubtada jeung pakai sok berguna jadi mubtada jeung pakai jadi aya loba lamun asup dapatkan berarti ke mana iya karena Zaidun iman pada pertanyaan menulis pas kerja mubtada oke kan Zaidun mau pakai nya kerja di mubtada ropa kerja di isim karena ropa naon beda tuh ari lamun ieu mah kerja di mubtada di mubtada ropa na Zaidun teh ku jadi ibtidah nah itu ini mimiti nah ari ieu mah ku karena jadi isim lapan kan jadi Zaidun dina anu Zaidun qaimun jeung kana Zaidun jeung beda ropa teh lamun ieu macan kasih malaman kana mah ropa karana jadi kana lamun kana Zaidun qaimun mah ropa karana jadi isim lapan jadi beda karena anu asal mubtada itu isim lapan dokter yang ayah oleh isim lapan karena nah sami isim lapan karena kalau deket kalimat isim anu wajib ropa bukan terus al-fatah sami karena al-fatah
kok iman. Balkoni berarti karena al-qadi kok iman. Al-fatah al-qadi sanajan pasangan al-qadi al-fatah tetap ada kebinaro. Terus wa akhwatiha sareng babandinganna jeung disingkirana walau babanding disingkirana seperti babanding disingkirana wa akhwat ngalabat kana itu aya sabun nyanya oh tinggal seperti oh dibilang oh kalau saya boleh ya tapi ingat kan apa saya buat ulang ini sebetulnya yang bolehnya anak kami kurang itu betul apa ulang nanti kan dia ada ulang apa sebenarnya ini sebenarnya balik sebenarnya ulang dia mana ayat usaha ngajawabnya bisa ya ya oke ayat ngajawab ayo kalau ada ini kan berarti kurangnya kudu betul-betul apal tuh jadi kembali maksud itu balik pokok dari ngapalkan wajib itu kewajibannya satu tidak usah kita ngapalkan neraka misalnya itu ngapalkan neraka oh tinggal itu dia seperti di sini masakan dari mana 12 ya dengan kana wa ansa wa asbaha wa kana wa dola wa baka wa soro wa desa wa masalah wa maka wa mabila wa malika wa manama wa masasoro ini sebenarnya lebih di obat puas soalnya ayat anu katasi dengan kabeh karena kesimpulannya karena kumah karena yakunu kunnya atau kaulan dalam anak kainun makunun loy kun nah kalau oke teh lamun aya tujuh dua modalnya apa bisa asup seperti itu terbuka tapi itu yang perlu bisa yakunu mujahidun kok iman gitu lamun kukun bisa melakukan itu dari itu apa bisa mulai jahidun terus kun oh iman soalnya kan itu saya panggilan tuh ya artinya warna mati kawan lu saja kan nulis aja mereka seorang mereka 7 apa tuh berat kenal mereka jenawan awalina sana mubarna lapakina jelas macam tadi oke hari namakan siul ismawan karpakul khobar ngalaman itu pasti teropak contohnya seperti kematian dengan dirinya jangan ayah guys mana juga tinggal itu daerah ina jahilan oh imun ina jadi kebalikan dengan kanan ayo kita nama jadi dulu kok iman kok kita ina jahilan kok jadi contoh kan kok imun itu lamun teu asupan lapan kanan lamun teu asupan lapan dengan kok imun teh teh naon rombak teh karana jadi khobar kada ka ayeuna mah jadi khobar lapan ina beda sanajan akurapan tapi beda mah tempat nu sanajan apa ka kitu mah watabiu sareng pirang-pirang isi anu kangge watabiu sareng isi anu di luar kuwi kalau dirompak ieu mah lamun ka beneran di anu tanah ropak seperti apa nana kuwi dina nah ada lawan sifat seperti kan kembali dia muka balik kita kesana demi jaga dengan bismillah udah bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahim Nita Hi lamun sifat tertulis sifat anu kamausud naat anu kamatud
Nah, anu kana manut. Anu teh naon tuh? Hah? Anu teh naon? Ari anu teh naon? Lurutah. Nah, anu teh lurutah. Hiji naat. Naat, semuanya. Hiji naat. Naat. Hiji naat. Anu dianutan nana nyaeta manutun manutun garis miring ya, benar garis miring ya. Garis miring sifat anu dianutanana eta mau sufun mausuf. Contohnya seperti kelapan Bismillahirrahmanirrahim. Anu dari sifat mandirin aroh mandirin aroh ini mausufna naon matutna lapan Allah man ut Allah teh tapi mau ar-Rahman itu sih kah sifat lapan ar-Rahmani ulah macan ulah ar-Rahmanu ulah ar-Rahmana tapi kudu ar-Rahmani soalnya kudu anut kudu akur kudu nuturkeun kana mausufna lapan naon Allah kulantaran di mana-mana lapan eta di JR wayang lapan ar-Rahman anu jadi sip eta kudu di JR ar-Rahman ar-Rahim eta jadi sip tinaman lapan naon maka eta ar-Rahim wajib di JR Ar-Rahman atau lapan naon eta di JR jelasnya di dua dia menentu dua nomor kedua apa? Nomor kedua jangan wal aku sareng kaduana atap ai hartina atap teh naon cenah nulis ai hartina atap teh nyandi dengaran deh nyandi dari nyandi mah atau nempel ya terus dibuka kumang ini bawa cokeo di dia mau di sini cok itu bisa soalnya itu kan hijau kan nah itu kan nempel itu bisa dibuka dulu ya nempel gitu anu di anutanana ku atap nyaeta maktub etok gitu tuh atap pada ngarang anu di kerak salah ya baik kerak dengan ulah itu di anak salah ya ulah itu lah kudu nama dibedakan dia jangan naon di rumpuna soalnya dia tidak setiap naat rumpuna atap rumpuna salah atap anu di atap anu di atap anu di anu tanah soalnya aku itu anu di anu tanah yang eta maktuf pun nya maktuf hari atap ngaranna naon maktuf awe nah itu atap teh ngaranna maktuf awe anu di anu tanah mah maktuf
Seperti kenal contohnya air tengah ini. Mana cara menulis ayat dirinya di tengahnya. Mana cara ja'a Zaidun wa Amrun. Contohnya ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a geus datang saladun Zaid wa Amrun jeung Ki Umar. Berarti Zaid jeung Umar kan nempel kan. Kalau nempel rumahnya nempel di barang gitu. Aya teh. Teu barang oge atuh luturkeun. Ari teh. Jangan datang saha jeung Zaid datang Zaid. Wa Amrun jeung Amar berarti Zaid tiga. Amar kedua, berarti keren-keren nempel gitu. Ada atap teh. Nomor kedua naon? Wa tauqid syarat tauqid, ada yang tauqid itu muwadah. Tauqid. Ari anu dianutan ku tauqid nyaeta mu'akkad tidak lamun tauqid karena mu'akkid itu nanti berarti tauqid atau mu'akkad anut karena mu'akkad. Contohnya ini dengan ayat ini seperti mana? Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a geus datang saha Zaidun Zaid nafsuhu tegesna diri Zaid. Jadi datang Zaid itu lain utusanana, lain pesuruhna, lain pembantunya, tapi sana awak aja. Nafsu itu jadi tahu atawa mu'akkid karena mu'akkad apa jahit. Jadi jahit nafsu mu'akkid. Lalu dulu jahit yang disebut atas, jahit yang disebut dengan matuk, Amrun jadi matuk soalnya hari anut mah di dia kedua, ya di dia kahijina nu dianutanya Allahi anutan kedua. Jadi mau mungkin anu dianutan atau anu dituturkeun anu dijina kapan nulis nuturkeun uji we mana ujina tah poker hati itu nya pasti nuturkeun lihat ya bare kemana nulis anu tuturkeun uji mana ujina kudu payun nah hati itu ya harus diturkeun kecuali pada seperti ke seperti ke yuyuk apa yuyuk kayuk tadi yuyuk mana ya kita ngarang Cileban kayuk teh bahasa Jawa yuyuk seperti kecuali kayuk mereka mana anu turunkeun uji mana rumah itu pikir kaharti udah kayuk ini mah kan lepas pasti diharap diturunkeun rek kabeh oge rek naat rek atam rek tauhid jeung mari wal lusan pada contoh seperti dengan ada dari lakukan berobat pada obat badan besok diarang penawan saudara badan sekarang badan jadi desaya ai tauhid mah darah naon wajib lamun kata perjalanan untuk aya lamun ada kan sifat coba maksud oke di dalam usuk ya ini langsung atau oke kalau memang kalau badan terus badan nu dianutan budak
mubdal minhu. Contohnya seperti mana? Ja'a Zaidun akhuka. Jadi contoh naon pada akhuka mubdal minhu mana? Zaidun teh diropakeun wayana akhuka we kudu diropakeun akhuka ku naon? Waw sabab kalau betul karena fiil isim lima gitu. Ya, betul. Beres tanya. Berarti lamun anu daka nama atau sifat anu daka nama lamun atap disebutkeun ma'tufan anu daka nama lamun taukid disebutkeun wa anu daka wa lamun badal anu daka mubdal dengan berbagai contoh-contoh seperti itu. Berarti sadayana isim anu diropakeun teh nanti aya 10 kudu aya 7 ayat 7 hiji naon fa'il dua naibul tilu opat lima isim lapan jeung awat genep loba lapan jeung awat nomor katuluna isim KB isim KB isim anu eta teh aya 5 aya opat hiji 2 3 4 jadi wallahu doa anjamiat Allahumma shalli ala Muhammad wa min qalbi la yashahu wa min nafsin